Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan laporan kagiatan. Tujuan pangajaranna dipiharep hidup tiasa nyusun laporan kagiatan, tiasa maham kana naon wae nu kedah diparatoskeun nalika hidup ngadamel laporan kagiatan. Anu kahiji ngeunaan pedaran. Laporan kagiatan teh mangrupa bukti yen kagiatan geus lumangsung. Jadi kagiatanana sudah berlangsung atanapi tos dilaksanakeun. Ieu bukti gunana pikeun pertanggungjawaban ka pihak anu patali jeung kagiatan sakola upamana wae kanu mere waragad atanapi sponsor. Tah manfaat liana tina laporan kagiatan teh nyaeta mangrupa arsip pikeun organisasi, mangrupa bahan evaluasi. Jadi upama engke urang bade ngadamel kagiatan deui, tiasa dievaluasi deui tah kagiatan anu mirip siga kitu. Nu kasalajengna nyaeta jadi eusi tina laporan kagiatan teh mangrupa sagala hal anu patali jeung kagiatan anu parantos lumangsung nu tos kalewat. Jadi mangrupa bahan pikeun evaluasi jeung laporan kana hasil kagiatanana. Hal-hal naon wae anu kudu diperhatikeun nalika laporan kagiatan. Anu kahiji aya bagian bubuka, anu kadua waktu jeung tempat kagiatan, anu katilu pamilon atanapi peserta, anu kaopat waragad atawa dana, anu kalima padaran kagiatan jeung hasil nu dicangking, nu kagenep panutup. Urang pedar hiji-hiji. Dina bagian bubuka eta eusina minangka panganteur pikeun mawa anu maca kana pasualan anu dek dilaporkeun. Jadi dina ieu teh bagianana diterangkeun naon-naon anu jadi marga lantaran atanapi latar belakang diayakeunana hiji kagiatan. Katut rasa syukur yen geus rengse ngalaksanakeun kagiatan. Jadi dina bagian bubuka biasana dijelaskeun tah naon latar belakangna. Misalkeun dina raraga ningkatkeun prestasi siswa dina widang basa Sunda, misalkan OSIS SMA Sunda Jaya ngayakeun acara pasanggiri carpon, misalkan pasanggiri hajak. Tah naon wae misalkan pasanggirina tiasa naon wae. Pikeun ningkatkeun naon tah latar belakangna naon tah dijelaskeun dina bagian bubuka. Naon wae latar belakangna tujuanana eta dijelaskeun dina bagian bubuka supaya jelas naon engke anu rek dilaksanakeun dina kagiatan eta. Jadi lamun dina bubuka eta mah dijelaskeun naon anu tos dilaksanakeun teh eta kagiatan teh. Jadi dina bagian bubuka eta. Nu kadua, dina laporan kagiatan oge kedah nyantumkeun waktu jeung tempat kagiatan. Nah, dina laporan eta aku dah aya waktu jeung tempat iraha-iraha dilaksanakeunana supaya puguh di mana tempatna, iraha kajadianana, kumaha dilaksanakeunana, naon wae tah. Eta disebutna dina waktu jeung tempat kedah aya di mana-manana. Misalkeun pasanggiri teh diayakeun di sakola misalkeun. Iraha waktuna, tempatna jam sabaraha eta laporan dina waktu jeung tempat kagiatan nu tos dilaksanakeun. Anu katilu pamilon. Ari pamilon teh peserta. Tah kedah dicantumkeun saha wae peserta nu aya dina eta kagiatan teh. Misalkeun tah lomba Agustusan, saha wae tah peserta Agustusan teh. Nah, sadaya siswa-siswi SMA Sunda Jaya, naha para guru, naha sadaya pihak anu terlibat eta pamilon atanapi peserta kedah dicantumkeun dina laporan kagiatan nu tos dilaksanakeun. Anu kaopat nyaeta waragad. Ari waragad teh mangrupa biaya kagiatan eta teh sabaraha entos dianggona telah diwincik dijelaskeun hiji-hiji secara rinci ti mana sumberna, kumaha naon wae anu dianggona pikeun naon wae tah. Eta di dina waragad dina dana kenging dana sabaraha ti mana dianggon naon wae CF sabaraha kenging sabaraha dirinci sacara rinci pisan dina bagian kaopat nyaeta bagian waragad. Supaya di laporan kagiatanna jelas teu aya disumput-sumput misalkan aya korupsi atawa naon
katingali tina waraga didinya diangge kana naon-naonna. Anu kalima nyaeta padaran kagiatan jeung hasil nu dicangking. Nah, dina bagian padaran kagiatan dijelaskeun secara rinci. Kagiatan teh naon wae, misalkan lamun Agustusan, naon wae tah kagiatanana, misalkan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang, seueur kagiatanna. Misalkan lamun lomba apresiasi bahasa Sunda, lomba maca puisi, lomba maca carpon, lomba nulis carpon, lomba maca ngadongeng, dijelaskeun tah kagiatan-kagiatan naon wae jeung hasil nu dicangkingna. Misalkan juara kahiji lomba balap karung teh saha, atau lomba juara kahiji lomba maca sajak teh saha, dijelaskeun tah anu keng juarana saha-saha. Nah, kagiatanna ti jam sabaraha-sabaraha dijelaskeun rinci dina padaran kagiatan oge hasil anu dicangking. Nah, anu kagenep nyaeta panutup. Tah, bagian panutup teh eusina mangrupa pungkasan laporan. Jadi panutup dina laporan eusina biasana kacindekan, saran jeung kedaling rasa tumarima kanu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong kana eta kagiatan. Jadi biasana dina bagian panutup mah kesimpulan jeung nganuhunkeun berterima kasih kanu tos ngadukung eta kagiatan. Tah, eta mangrupa bagian-bagian nu kedah aya dina laporan. Tah, upama urang ngarancang laporan kagiatan nu tadi tos dijelaskeun teh ieu rarancanganna teh nu kahiji tadi tangtukeun heula jeung identifikasi ka sang tukang ngalaksanakeun eta kagiatan teh. Nah, habat kudu dilaksanakeun eta teh naon tah lantaranana teh. Nu kadua tangtukeun tujuanana, maksud ngalaksanakeun eta kagiatan teh tujuanana pikeun naon. Nah, nganukur hiburan, nah ningkatkeun prestasi, nah ngamumulai budaya. Anu katilu identifikasi deui kajadian-kajadian penting nu kalakonan salila ngalaksanakeun eta kagiatan. Jadi naon tah kajadian-kajadian nu aya salila ngalaksanakeun eta kagiatan teh. Nu kaopat susun rupa-rupa informasi nu kacangking nalika ngalaksanakeun eta kagiatan. Jadi naon wae informasi anu aya anu kapendak tina eta kagiatan disusun. Anu kalima siapkeun data-data pangrojong, misalkeun foto-foto kagiatan, daftar pamilon, jadwal kagiatan jeung sajabana. Jadi upami laporan dilampirkeun ku dokumen-dokumen jiga fotona atanapi videona atapi daftar pesertana, jadwal kegiatanana. Jadi upami aya nu naros teh pas dina laporan pertanggungjawaban henteu ngabige, henteu ngahulang deui. Jadi tos jelas tinggal ningalikeun dokumentasina karena tos lengkap bukti-bukti foto nu dilampirkeun dina laporan kagiatan. Eta ngabantu pisan karena kajelasan narika urang ngayakeun laporan kagiatan karena kagiatan nu tos dilaksanakeun. Nu kagenep susun rupa-rupa informasi nu tadi jadi hiji laporan anu ngaruntuy sistematis tur gumulung. Jadi ngadamel laporanana kudu sistematis, rinci, ngahiji sadayana ngaguluyur. Eta ngeunaan laporan kagiatan. Jadi laporan kagiatan mah didamelna atanapi disusuna saatos ngalaksanakeun kagiatan. Sakitu ngeunaan padaran laporan kagiatan. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.